Ku saking riweuhna sare sampai nepikeun ka pabalatak kieu. Dipikir-pikir masih gak karedok weh aduk-adukan. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Kegiatan isuk aya nama beres-beres kamar heula karena kebiasaan urut sarema udah dipastikan siga dibasoka ieu mah. Padahal arek sarena mah rapih nu puguh ge. Tapi kunaon pas udang sarete meuni siga urut di bom. Nu mantak oge ngedeng namanya nyesuaikeun spring bed. Angger we pas udang nama pahulu pabuntut. Sirah di mana, suku di mana. Entah teuing saking tiberana sare nepi ka teu karasana. Oke lanjut. Salah sahiji nu paling dipika resep beberes imah teh ieu guys. Ngaberesan kamar urut sare terus nyapuan. Walaupun cek batur eta mah pagawean awewe tapi urang resep. Bahkan lamun keur aya keneh umi atau indung masuk diajarkeun ti leuletik cara ngumbahan piring urut dahar, cara nyapuan, cara ngepel. Komode kamar urut sare mah kudu pisan dirapihkeun heueuh. Lamun teu kitu teh ngawek-wek weh babarawakan. Meuni siga kaleng rombeng ditorolongkeun. Lamun urut sare teh rapihkeun naon ulah sok sebul. Pagawean teh hardolin we, dahar modal ulin. Ulah kitu nya ame geus gedena bisa mandiri cenah henteu aleman. Pokona mah lamun kolot geus ngomong nyorocos teh sok ka mana-mana. Nepi kana kahirupan masa depan urang oge dicokelan. Tapi eta ge demi kebaikan anakna sorangannya supaya ulah manja. Nu ngaranna kolot bawel ka anak mah udah termasuk wajar heueuh. Ari omongan api benereun mah ulah sampai nembalan sakata dua kata. Dengekeun jeung artikeun karena eta teh jeung pikeun diri urang keneh guys. Lamun nerembel nembalan ilueun nyorocos bisi kawalat. Nah urang teh paling resep ngabenahan kamar nama karena resep nilepan salimbun, ngarapikeun anggel jeung guguling. Tah geus beres eta teh tinggal nyapuan kamarna. Tapi pagon sih lamun keur sangeuk mah sangeuk. Awak teh lalu setia siga urut manggulan beas. Seakan-akan paling capek padahal gawena tukang molor. Tapi ya kamarna kurangan ukur disapuan doang moal sekalian dipel karena memang masih bersih kene encan kalotor. Ayeuna mah beberes kamarna geus tinggal istirahat. Kira-kira maraneh nu paling dipika resep beberes imah teh naon ye? Nah sakitu heula video nanti urang. Oke bye bye, see you next vlog.